Halo, selamat malam rekan-rekan Pakadus Motret. Sekarang saya lagi giat keliling meninjau seluruh wilayah yang ada di Dusun Pangrumasan, dan pada malam hari ini di pos ronda RT 14 saya bertemu dengan Ibu Warsiah atau yang lebih dikenal Ibu Iya ya Juliawati. Ciok meureun. Nah, Megawati Soekarno Putri Ibu Ciok. Ciok. Bi, tahun ayeuna bibi teh menang duit BLT nya sabaraha duitna teh sakali menang teh 800. 800 eta teh 3 bulaneun nya. 300 sabulana kali 12 kalieun nya. Ayeuna geus nu ka 3 kalina. Heeh. Duitna pake naon bae ku bibi? Insyaallah dipake ku orang anu henteu marenang dibarere ku urang, dipake barudak yatim piatu. Dipake budak yatim piatu dibere akan sakur anu asrog mah dibere gitu keur aya keneh mah. Adul meureun. Henteu meuli udud meureun. ongkong eta make meuli udud. Ade manfaatkeun nya. Eta duit ti pemerintah nya. Manfaatkeun ulah dipake teu puguh. Hek deui nya geus bagian dibagi mah digeruan ieu ulah hayu unggal isuk nanyakeun ka aya anu ngabejakeun ning. Lah wadul. Pak RT jeung kader ge mani tepikeun ka embungeun pusing ku biyoyoh cenah hayu didatangan nanyakeun duit BLT. Tuh aya Pak RT na ka dieu Pak RT. Ka dieu Pak RT. Ya Pak RT na ka dieu. T14 calik Pak RT. Ka dieu ya. Ya lah tuh kagok kala ya. Kusna. Ieu teh nya Pak RT na RT 14 nya Bi, warga kependudukan teh. Tah ayeuna alhamdulillah bibi teh menang BLT nya. Heeh, di pemerintah teh. Tah ngan Pak RT teh basa eta teh jeung kader teh ngeluh. Pusing cenah ku bibi unggal isuk sore didatangan cenah nanyakeun BLT. Uing bejaan kakara. Lah hari ka uing ge isuk-isuk bari jeung jamadut ngutruk. Kok dateng ngadengekeun. Lain pada di era-era ku kausu uing tehnya. Kita nyokot beas untung aya duit BLT. Atuh sararea mani ngeluh. Ya Pak RW ka dieu. Genep urang geura. Dieu. Kumaha cenah? Ieu meureunana Pak RW calik sok. Mangga. Ieu pangintenan abdi wengi ieu teh nya giat keliling Pak RW nya dalam rangka kegiatan Agustus merenya sata acan penilaian. Insyaallah penilaian teh kaping 15 nya. Kan kaleresan aya biyoyoh di dieu. Nah, ieu sok rujit ya hayu nanyakeun duit BLT. Da geus waktuna mah pae ge dipikeun ieu. Rujit sae ku biyoyoh. Rujit Meunang mah teu kade ngecet kereta. lah. Bapak aing mau dipenta jang naon-naon ieu nya Pak RW. Ari can meunang nanyakeun wae nya. Kop teh teuing jang sorangan manfaatkeun gitu. Nu penting mah dipake nu bener nya. Pake kana jujur wae. Ulah hayu nanyakeun rujit urang enggak. Eta keur peureum keneh. Geus hayu murah. Kapan cenah BLT cenah. Matur mah Kuing tadi tembalan ieu. Dangung gungut rok geura eta. Nanyakeun cenah ka urang. nanyakeun nya lain kitu laguna. Gitu. Kudu nama assalamualaikum. Gitu, ayo nya nu bener mah. Pan aing teh gerak-gerak. Palurah gitu. Assalamualaikum Lurah. Lah hantu. Yo, kalau kabur. Yo lah. Ya. Biyoyoh salah satu penerima manfaat BLT di Desa Cileungsir khususnya di Dusun Pangrumasan. Alhamdulillah dia merupakan seorang ODGJ, namun alhamdulillah dapat hidup mandiri, bisa bekerja ya Pak RW, tidak mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Alhamdulillah tahun ini mendapatkan BLT bisa dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya bisa sembuh ya, bisa sembuh dan secara garis besar bahwa gangguan tersebut tidak begitu parah ya Pak RW, Pak RT ya.
Mudah-mudahan sembuh dan tidak bikin resah masyarakat utamanya. Nah, resah nate ku ngacaprak cenah, ngacaprak ari geus keur sadar mah bagusnya bisa bekerja ngorit, bisa buburuhnya, saka daekna terus bisa mencetnya. Nah, termasuk saya pribadi oge ari keur harita cicing di pos Ronda Karanganyar masuk dipencet keur memeh jadi lurah. Kan aya nama embung sieun. Sieun masuk jadi iya. Alhamdulillah mudah-mudahan mah sehat terus kapayuna. Nuhun Pak RW nya Pak RT. Abdi bade teras. Assalamualaikum.